Umi, Apa, Abi? Umi tahu gak setitan yang tadi, Mi? Apa? Setitan yang tadi sudah tahu belum? Emang nge-stitch apa? Itu ngesetit kita kan, kita itu supir. Ya. Ya Allah, emang Abi kayak supir. Nggak tahu kan itu ngomongnya kan tadi viral videonya rame cenah supir gimana? Sabar hanya euy supir Bandung di ayeuna nu model kitu cenah. Kan kitu Umi kan nyeri hate teh saeutik kiri oge. Tapi geus beres dibalas ka nyari teh. Encan, heuh bae geus kebales hiji ayeuna urang ieu we urang ngobrol we kieu. Urang hayang kieu bae ayeuna si ieu. Si alpuket leuweung. Ieu nya. Deh heula. Ka urang kudu ngomong bahwa urang lain supir, bahwa urang boga pikanya ami kadedek ka Upi Stefani. Kudu klarifikasi. Baby foto sabil. Oke heula, dia foto mana foto sabil? Coba lihat tadi foto siapa? Foto nu mana? Yang tadi. Ya, karek diparoto bangga. Step Ayo Umi motor. nyimpang. Apa? Step motor. Ayo Umi nyimpang ka bumi ieu ka ditu. Enggak, itu bukan Umi. Mana lihat tuh muka Umi kan kayak gini. Coba lihat fotonya. Coba lihat fotonya, mirip gak? Step motor. Apa, guru? Mana rek nurut kaduaan iya rek nurut ka sama nih. Sama guru. Macam Coba lihat lagi fotonya. Itu bukan Umi. Itu, lihat. Umi itu Umi di mana makan di mana Mi? Lihat ini Umi. Beda. Cici wala bentar lah Umi bentar dulu. Buka dulu efek. Buka dulu. Oke, is oke kalau sebatas makan. Is oke kalau sebatas foto-fotoan. Abi percaya karena Umi juga sudah percaya bahwa Abi tidak ada siapa-siapa di lain Umi, oke? Umi kan cuma makan. Iya, gak apa-apa. Abi gak timuruan, Mi. Abi gak apa-apa. Gak apa percaya kita saling percaya. Saha nu mayar eta? Kurang. Ya koplok. Ka aing nyebut supir sadahar dibayar ku Umi. Dibayar ku aing kene koplok. Urang mah kerajaan dibayarkeun ge mawana dahar lain mawa ngurek. Umi itu orang kota. Umi bosen masakan setik. Tadi ngomong sana kot karepi kacugak itu ieu arate. Umi ya benar. Tapi emang iya aing arate Abi. Arate kaki pas kali ke sawah. Tonggong. Ya kunaon kamu? Dicabak curig orai di sawah. Ye, entong kitu bae ke urang tutupan deui. Siapa hapur meureun anjing ah. Guru, masa guru punya murid hapur koplong. Umi Bro, dengerin. Sobat Waduk, Jabar Walid, semua yang mencintai Ajang sama Umi. Ini sebuah sudahnya ke kita berdua Umi. Jangan salah pilih orang. Ingat Mi, kita ini walaupun jujur walaupun kayak supir sama dudungan, tapi hati kita bagaikan Dewi Kwan Yin sama Wucing Umi. mana yang nak saha? Sama guru aja. Nah. Hei, dia kan sia supir bro. Mana gini jadikan pilihan, mana itu dipilih. Dengekeun aya mana hei. Dengekeun. Aku akan mengabdi pada guru. Mengabdi, harus mengabdi. Tapi Umi, pacar yang sesungguhnya yang sudah mencintai Umi dalam hati siapa? Jelaskan sekarang. Guru. Pacar, siapa pacar? Guru. Yang menemani Umi di saat susah siapa? Guru. Yang mengajak Umi ke perkampungan di saat Umi cokot-cokot siapa? Guru. Iya, koplok. Guru anjing. Iya, anjing yang dikikir wae pusing aing. Aing kan geus ngomong. Ngawanti-wanti. Ya. Musuh terdekatnya itu sahabat sendiri atau mau guru atau siapapun. Mun geus kieu kumaha?
Dengarkan dulu, Ayek. Pentul. Yek. Aing mah teu merestui maneh jeung si ieu. Naha Si budak nu ku aing pikanyaah. Ku aing geus dijodohkeun sabenerna. yang geus aya kenangan urang anu aya di manehna kumaha bah, da urang teu bisa kitu. Maneh mah geus kuduna jeung Bi Elin. Lamun teu pikeun kaberinan teu mencintai urang rek di saha bah? Urang boga saha di dieu bah? Sedangkan urang di sosial media teu boga bener-bener anu bisa ngabaran hate urang. Anu di saat urang ka mana-mana sok nemani urang, di saat tepi ka jam 2 sok ngabaturan urang eueuh. Aya lain awewe dua ieu mah. Tapi tong ngambek. Urang rek jujur, guru rek jujur, tong ngambek. Tong ngambek tapi Yek. Yek. Kayek. Anjing. Guru rek jujur. Sabanana mah guru kapaksa ngomong kieu. Guru dibere 2 juta. Nya karena cinta tapi kan kabaran disokok 2 juta. Ku si Giant. Aing benar-benar tersesat. Guru keur butuh. Lo itu palsu. Terbutuh guru. Ini betul-betul anjing. Tuh itu anjing lieur. Mau diangkat sakumaha aing. Orang kudu kumaha udah. Kamu kenapa pergi-pergi terus, Abi? Ini ayo Umi nah hamat jadi kieu Umi. Umi gak ngapa-ngapain, Abi. Ya maksudnya kieu maksudnya kumaha jadi kakak apa beli kieu kan Umi teh jeung Ateng jeung Abi teh pan geus kumaha di ditu tandingan sepakat. Abi curiga sama Umi apa? Apa yang Abi curigai dari Umi? Gak jawab. Masa Abi punya rasa curiga sama guru sendiri? Masa Umi gak boleh makan? Ya da ukurna kieu hampura ku Sundanya hampura ame Abi teu belepotan. Ayeuna Umi datang ka dieu ceuk paribasana ka Bukalemur. Ayeuna urang teh geus kabahagiaan karaokean. Urang teh bercanda cawa ngopi bareng kieu geus genap saling berbagi hati, saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita. Ayeuna ku kaayaan Umi, manggihan guru. Manggihan si Abah. Nah bet jadi kieu aya omongan naon ti tukang urang. Cing sabar ada bagi KDG beki katingali atuh. Berarti geus kanyahoan berarti sifat Umi teh kieu selama ieu teh. Sebenarnya mah kieu Yek. Maksud urang mah kieu rekodan di mana-mana. Dulur-dulur urang di dieu. Sobat-sobat urang di dieu geus di mana-mana geus bahagia geus tempo urang kieu teh bah. Mang Iting. Ayo Mang Iting jujur nyetit eta di kutitaku saha diri pribadi sorangan. Hate. Sebenarnya aing geus jujur ya.
Jack. Sebenarnya teh Sebenarnya can mana ditahan sa mana sebenarnya. saha? Mana teh? Sebenarnya kieu Jack. Saya tadi dua anti sekongkol. Berarti Umi teh cuma pertemuan terakhir ya Teteh. Enggak, Umi bisa bagi waktu kok Abi. Pagi sama Abi, siang sama guru, malam sama Ting. Apa Umi salah? Siapa nyesaan hideung? Akhirnya Bae monokna di aing. Bagian buntut maung siapa? bae barudak geus imah urang itu mah urang mah geus tumah dipikir barudaknya baelah ting carehat we kami sana urang. Kamu, Abi, dengar. Kamu itu egois. Kamu mau sama Berlin. Kamu mau sama si Daisy orang Bandung. Umi nggak boleh sama guru Abi sendiri. Umi kan itu cuma hiburan Mi, kan aku sudah bilang dulu waktu Umi ke sini Umi, kalau misalkan Abi sini situ anggaplah jangan berlebihan. Kita kan hanya sebagai kayak gimmick Mi. Kamu Ya berarti cari hiburan. sama Umi juga gimmick atau gimana itu teh? Enggak. Sama Dia cewek lain gimmick sama ini apakah jujur maiting Abi jujur hampura Abi. Teu naon masalah eta aya hate kumaha urang hate geus kieu bingung. kamu bilang kamu cari hiburan, tapi mereka yang mengobati hati aku ketika kamu sama ublag-ublag lain. Aduh. Ublag lain karek naik pan Abi karek naik ke lab itu ublag-ublag lain saha ieu mah. Kemarin-kemarin Pan kemarin mah teh lewat pan urang teh buka lembaran baru teh penting. terus kamari urang ngadenge bahwa si Ayek itu ternyata cicing-cicing teh Angelo. Anjelo teh naon? Tanya ka Umi maneh. Umi Angelo teh naon Umi anjing. Ku aing klarifikasi. Antar jemput lotek. Anjir agak. Abi coba ngaku Abi itu sebenarnya tukang lotek kan? Anu apal yang tukang lotek tanyakeun ka Cep Sanud emang aing tukang lotek tanyakeun ka dieu aing kumaha Mang Dira terus aing emang dagang lotek di dieu. Dicaruci anjing ieu malah aruri teuing kumaha kewe aing. Ayah si Berlin di bilik katanya. Coba puterin kameranya. Si Berlin di bilik kumaha pra ku si Berlin ku aing cenah kanan bilik teh can aya ka dieu. Coba puterin kameranya. Puterin kumaha emang kopi. Aya beja maneh underbone, Jack. Underbone teh naon? Hah? Underbone kumaha? Beja mana underbone? Antar jemput es bon. Bar aing underbone teh di kebon. Baik aing otak baik kieu we, cukup lah heuh. Nah, sanajan awewe geus dicuci otakna ku lalaki, ari awewe geus ngarasaan keindahan dari seorang lelaki. Caduh anjing bakal kekeh kain. Deh, tempo paduli teuing. Kamu selama ini madu ya, mendukse. Ai kamu tidak merasakan kepulanan semalam, hei. Dah. Sepatu aduk koplok si makalakuana. Aku semalam gak ingat apa-apa. Kamu kasih aku Inul 7. Tah, diracun. Duh, Asia. Aku buka sekarang. Aing. Aisyah astagfirullahaladzim. Aisyah dicekok, aya. Baru dah kerbae aing boga ieu na boga video, boga naon. Terjebak bagong. Sebenarnya aku kalau mencintai seseorang, tapi seseorang yang tidak mencintai diriku, trik yang satu aku turunkan. Inul bergoyang. Kau sudah menang koplok semalam jam 2. Dipake diracun. Koplok berak kumaha aing. Aisyah Stefani teu sadar. Tersadar Stefani.
enggak. Tempo maneh teh pas subuh koplok nyenglet teh. Aing api-api ka handap koplok. Pantesan bangun tidur badan aku bentol-bentol semua. Alah, merang bener anjing. Kagok rudet aing barudak kagok rudet aing barudak kagok kieu. Otak lentut. otak awewe hiji otakna dicuci kulobaan. Aing teh nyeri hate. Da aing. Kamu itu namanya karma. Dia Abah sama Iting mencuci otak aku karena kamu semalam mencuci aku dengan Inul. Aku mencuci kamu dengan Inul karena aku mulai kedinginan jam 3. Goblok, ya goblok. Iting di mari ada Iting kau harus ngeri. Goblok. Berarti bae Stefani teh monok teh kumaha teh diculik. Ada bongan aing nggak salah hate. Amun misalkan kurang tadi kitu sok nang kege bakal karasaeun ka mana bakal balikna. Nah itu yang kamu rasain itu karma kamu. Kamu mencuci aku dengan Inul. Aku nggak sadar. Sekarang mereka yang mencuci. Berarti ayeuna teh si Stefani teh TA. Dengekeun. Tilas ayek. Muka hei. Tilas ayek. Dengekeun, muka boleh bodoh, tapi otak jangan bego. Hah! Anjing. Ayek, kamu itu TA. Nah, teh. Ti anjing. Kau lihat kau. Sebentar lagi kau bakal. Aku di jero. Koplok siapa tahu. Goblok anjing heureun teh. Anjing TA anjing tilas ayek. Hajarog heula barat kumaha goblok. Hei, menjadi Palingan tadi ka aing teh nyarita. Ka aing teh. Menjadi seorang walid itu tidak gampang, Ting. Lain ka aing teh nyarita. Boleh Naon aku cenah? disebut tukang supir. Heuh Abah cenah pas harita jam 2 teh wah aing teh asa ngarasa peurih teh asa badag-badag teuing cenah. Siapa goblok apa? Pani. Eta sih. Umi ulah tuh cerita nu lain cerita Heuh privasi. sing horeng lain badag Abah cenah ka aing teh naon atuh teh Naon? Pani. Bener anjing. Teu nangtung anjing nilap cenah. Buat di tuna koplok kadang tuna tunggu. Ini orang nggak ganjel. Aku pokoknya semalam gak sadar, guru. Baik, tapi da abi kita tanggung jawab kerengan pedah intina. Umi tepikeun ka nganyalain kor ka abi tepikeun ka goreng urang, tepikeun ka ngajauhan ti urang. Bukti anu dina HP ieu pinuh. Karena di belakang layar ada seseorang yang mengintai. Anjing. Goblok. Koplok. Aku aing. Tega itu Abi sama Umi. Dasar TA. Oh, wah 30 juta videonya di post bakal rame. Abi itu Aduh. TA. Si anjing. Berarti cicing si goblok impostor. Cicing mafia. Anjing mafia cicing benar-benar Cicing mafia goblok. bisa. Guru, Mang Iting apakah ini namanya jebakan? Aku dijebak. Ya. Nanti Nanti kamu Stefani wayahnya ada cap TS TA tilas ayek. aku raba orang heureuy henteu da urang ge boga pikiran ngono lieur na intina meureungan. Oh, kosong Goblok anjing ah. atau tidur di bawah Umi, tidur di bawah sama anak-anak. Geus aya mah. Ada goblok. Iya. Aing hang PK anjing ngisa ieu.